Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pendak deui sareng Bu Ika dina pangajaran genep basa Sunda kelas genep. Dinten ieu urang belajar basa Sunda ngeunaan miara kasehatan. Sata acan dimulai, sata acan dikawitan, urang ngadoa sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pangajaran genep nu bade dibahas nyaeta hiji miara kesehatan, istilah kesehatan, teras pidato sareng biantara, teras babasan, teras oge kecap kaayaan. Kahiji urang ngabahas miara kasehatan atau napi istilahna kasehatan. Miara kasehatan. Miara kasehatan teh mangrupakeun salah sahiji wujud syukur manusia ka Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna salaku manusia makhluk anu ngabogaan iman, urang teh kudu miara kasehatan salawasna. Sabab aya hadisna al-tahuru satrul iman. Kebersihan eta teh sebagian dina cabang keimanan. Hadis riwayat Muslim. Kumaha cara-cara miara kesehatan? Miara kesehatan teh pertama nu kahiji nyaeta miara kebersihan diri, nu kadua miara kebersihan lingkungan. Sabab nuju Covid kieu mah kedah pinter-pinter ngajaga kebersihan. Kunaon? Sabab kebersihan sumber kesehatan. Ayeuna urang ngabahas ngeunaan istilah kesehatan. Aya sabiji di dieu nyaeta istilah kesehatan teh. Kahiji contona gering. Gering teh naon? Katerap sasakit. Aya deui sih istilah kesehatanna sapertos influenza, batuk. Terus aya istilah kesehatan COVID-19. Terus rapid test aseueur. Nu kadua ubar. Ubar teh nyaeta naon? Diinum bisa oge di dahar jang ngubaran nu gering atau urang mah biasana nyebutna teh obat. Apotek oge lebet kana istilah kesehatan. Apotek teh naon? Tempat bisa dia kena macam-macam ubar atau napi toko obat lah. Nah, ini orang ngabahas kadua nyaeta ngeunaan pidato atau napi biantara. Kata can Bu Ika jelaskeun ngeunaan naon wae nu penting dina pidato atau napi biantara. Bu Ika bade ngajelaskeun heula naon eta teh pidato atau napi biantara. Pidato atau napi biantara nyaeta nyarita di hareupeun balarea ngeunaan ilmu pangaweruh, agama, ekonomi, sosial, budaya atau napi kesehatan. Kegiatan biantara terasa disebut biantara, pidato atau napi ceramah biasana dilakukan ku saurang panyatur tanpa miharep respon ti anu ngaregepkeun. Nah ayeuna hal-hal naon we anu kudu diperhatikeun saumpama rek nyieun pidato atau saumpama rek pidato. Jadi nu diperhatikeun teh nu pertama nyaeta lantong jeung sora. Jadi kumaha carana? Kudu jentre tur merenah dina ngalapalkeun kecap-kecap. Jadi tong terbata-bata, kudu jelas. Uga ege gitu. Nah, nu kadua nyanggem eusi pidato. Nyanggem eusi pidato teh nyaeta nyangkem eusi pidato. Jadi istilahna mah menguasai apa isi pidato yang akan disampaikan. Nu katilu sikap jeung pasemuan kudu luyu jeung eusi. Jadi bagaimana cara kita bersikap dalam
menyampaikan berpidato itu harus sama dengan isi. Tidak mungkin kan misalkan pidatonya tentang kemerdekaan sikapnya lemes, atau pidatonya tentang kesedihan sikapnya gembira, kan itu tidak mungkin. Jadi harus selalu ejeng sikap ejeng esi nu disampaikan. Teras ayeuna Wika bari nerangkeun aya sababaraha metode pidato. Metode pidato nu kahiji nyata metode impromptu. Impromptu teh naon? Pidato anu biasana sok secara dadakan. Janten henteu dipersiapkeun jajal misalkan nuju dongkap ka mana mangga diaturan linggih kangge sapatah dua patah kata eta kan teu dipersiapkeun, namana metode impromptu atanapi dadakan. Nu kadua metode naskah. Biasana metode ieu mah tos dipersiapkeun. Biasana sok bari baca naskah. Contohna pidato kepresidenan, pidato menteri, eta sok ngangge naskah. Nu katilu metode ngapalkeun. Biasana metode ieu mah si teks naskahna teh sok dihafalkeun heula. Biasana mah contohna teh lamun amanat dina upacara, guru-guru teh sok ngandamel heula teks pidatona teras dihafalkeun. Anu kaopat nyaeta metode ekstemporan. Metode ekstemporan teh nyaeta metode campuran antara metode naskah jeung dihafalkeun. Jadi ekstemporan mah biasana teh bawa naskah tapi henteu sambari maca. Jadi sebagian dihafal, sebagian maca. Jadi eta 4 metode pidato. Nah, yeuna bagian-bagian anu kudu aya lamun misalkan urang erek nyusun pidato atau napi biantar atau napi ceramah. Naon wae nu kahiji nyaeta bubuka. Bubuka teh naon Bu Ika eusina nyaeta ngawengku salam pamuka, sanduk-sanduk, puji syukur, judul biantara atawa nyebukeun jejer baris nu dipedar. Jadi misalkan kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kumargi dinten ieu urang tiasa ngempel dina acara persembahan perpisahan paturai tineng kelas genep. Kahatur nu dipika asuhur Bapak Kepala Sekolah sareng rerencangan sadayana anu dipika hormat. Dinten ayeuna abdi bade ngadugikeun pidato ngeunaan pengalaman salami abdi diajar di MI Fatimah. Ta eta namina bubuka. Anu kadua eusi. Eusi teh ngawengku bahasa nu baris dipedar, nu saluyu jeung jejer nu ditepikeun dina bubuka. Jadi isinya harus sama dengan judul. Jadi ketika kita memberikan judul misalkan tentang pengalaman salami diajar di MI Fatimah, berarti eusina tentang bagaimana pengalaman kita sekolah di MI Fatimah. Jangan beda gitu. Panutup teh naon? Ngawengku kacindekan singdet sanduk-sanduk mentang hampura jeung salam penutup. Kita misalkan jadi di cekapan wae sakieu pidato ti simkuring. Mugi-mugi pidato ti simkuring teh seueur manfaatna kangge sadayana. Nyukeun dihapunten bilih aya kalepatan dina cariosan tutur kata nu dihaja atanapi teu dihaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta contoh panutup. Nu katilu bahasan ngeunaan babasan. Naon sih babasan teh? Babasan nyaeta mangrupakeun kecap siloka atawa kiasan nu artina lolobana ngagambarkeun sifat atawa kebiasaan hiji jelema. Contohna naon? Contohna teh misalkan adigung adiguna artina sombong.
Terus naon deui? Amis budi artina naon? Dareh deh hade paroman atanapi ramah. Mun ieu mah nya dareh deh lah. Nu katilu hampang birit lain birit na hampang. Nyata artina gancang dititah. Nu kaopat buntut kasiran artina pedit tara daek barang bere. Atau teh artina tina contoh tina babasan. Ayeuna urang lalapkeun babasan dina kalimah. Contoh adigung adiguna. Jadi jelema mah tong sok adigung adiguna, sok tara boga batur. Jadi artinya apa? Jadi orang jangan sombong, nanti tidak punya teman begitu. Nu kadua amis budi. Neng apap mah geus geulis teh amis budi deui. Mata pikaresepeun. Neng apap sudah cantik, ramah lagi. Makanya banyak yang suka gitu amis budi. Nu katilu hampang birit. Pajar mah budakna hampang birit. Mun indungna nitah tara hese. Pajar anaknya cepat tanggap gitu. Jadi kalau orang tua ibunya meminta tolong nggak pernah susah. Yang keempat, buntut kasiran. Mang Ujang mah buntut kasiran. Dipenta duit 1000 ge meni embung. Jadi Mang Ujang mah buntut kasiran. Diminta uang 1000 pun tidak memberi. Nah ye contoh babasan dina kalimah. Anu kaopat nyata kecap kaayaan. Kecap kaayaan teh naon? Nyaeta kecap anu ngagambarkeun hiji kaayaan. Biasana oge sok disebut kecap sifat. Sabab ngagambarkeun kaayaan hiji barang atawa sifat jalma. Contohna naon? Misalkan ngahuleng. Contoh kalimahna Akrom ngahuleng wae di kelas teh jiga nu rea pikiran. Nah eta contoh dina kecap kaayaan. Kecap ngahuleng nuduh. Nah kecap ngahuleng teh nuduhkeun kaayaan Akrom anu keur mikir bari setengah ngalamun. Nah kaayaan teh keur mikir bari ngalamun gitu. Nu kadua belenyeng. Barudak lalaki cing belenyeng lalumpatan ka lapang. Nah kecap belenyeng teh nuduhkeun kaayaan barudak lalaki indit bari segut gitu ka lapang. Nu katilu bersih tu resik. Kalimatna lingkungan sekolah MI Fatimah Al-Hajiri bersih tu resik. Nah bersih tu resik teh nuduhkeun kaayaan sekolah MI Fatimah anu bersih. Nah ayeuna ibu bade nerangkeun aya rupa-rupa kecap kaayaan. Contohna naon? Bodas nyacas. Nah itu berarti nuduhkeun kana warna bodas. Amis kareueut nuduhkeun rasa amis, rasa manis banget gitu. Bolotot nu katilu nuduhkeun kaayaan panon jelema anu gede. Biasa nama sabab karewas atanapi ngambek. Nu kaopat bayuhyuh anu terang nyaeta nuduhkeun kaayaan awak anu lintu pisan gendut gitu bayuhyuh. Nu kalima poek mongkreng nuduhkeun kaayaan poek pisan jadi poek merdong gitu teka tingalina naon. Alhamdulillahirabbil alamin tadi ku ibu parantos dijelaskeun aya opat bahasan ngeunaan pangajaran genep dimulai tina pidato atanapi biantara teras kecapkayaan istilah kesehatan teras babasan. Mugi-mugi naon anu ku ibu didugikeun teh biasa manfaat. Ta eta teh engke dina ujian bakal aya sadayana.
Tugasna ketinggal dina GCR dina lembar tugas. Ku ibu dicekapkeun wae sakit pembelajaran ti ibu. Hatur nuhun, yukeun dihapunten bila kalapatan. Urang tutup wae. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.